Sampurasun patepang deui di liputan Warta 2 sareng abdi Rizka Septiani sareng abdi Irfan Imanuddin. Warta 2 tos balik pikeun ngaronjatkeun pangaweruh anjeun kalayan info sacil panganyarna. Dina dinten ieu simkuring bade nepangkeun hiji warta milari kana sudut pandang siswa ngeunaan di batasna pangajaran offline atawa nu sok disebut PTMT. Saprak Februari kaping 14 2022 kamari, siswa sareng guru SMA Negeri Hiji Cileunyi ngalaksanakeun pangajaran jarak jauh pikeun ngamutus mata rantai COVID-19. Sanajan kitu, sakabeh siswa diajar di bumina masing-masing. Langkung jentrena ayeuna urang tos kahubung sareng reporter Lutfia. Hatur nuhun Irfan anu tos masihan waktosna. Ayeuna abdi di dieu sareng saudara Sepa anu mangrupikeun salah sahiji murid SMA Negeri Hiji Cileunyi Kabupaten Bandung. Wilujeng sonten. Sateuaceuna hapunten beli abdi ngaganggu waktosna. Kanu sababaraha patarosan ieu tos sawios. Mohon mangga sawios. Kumaha saur teteh dina perkawis pangajaran jarak jauh ieu? Numutkeun simkuring pangajaran jarak jauh ieu teh teu efektif pisan sabab kana pamahaman materi hese dipikahartina. Janten kumaha cara anjeun supados pola diajar secara daring ieu gampil dipikahartos? Cara nu ku simkuring lakukeun biasana simkuring ulang-ulang kana materi anu tos didugikeun guru supados langkung ngartos. Kumaha saur teteh teh ngeunaan efektif atawa henteu upami sakola diselenggarakeun PTMT? Menurut simkuring mah aya pro jeung aya kontrana. Sisi positifna sae kanggo diajar sareng pamahaman materina. Lamun aya sisi negatifna oge, misalna mun aya siswa anu positif, janten kan nyebarkeun virus kanu siswa nu sejen. Kitu oge mata rantai virus COVID-19 ieu jadi makin menyebar. Dampakna oge sakola bisa jadi ditutup. Hatur nuhun Sepa kanggo waktosna. Mangga abdi uwihkeun deui ka Irfan ka Pali Studio. Hatur nuhun Lutfia kana informasina. Prihatin pisan ku kaayaan pandemi dina danget ieu anu tos ngalanda dunia kirang langkung 2 tahun kapengker ieu. Leres, mugi-mugi situasi pandemi ieu enggal rengse. Pamirsa, warta salajengna saatos pariwara berikut ieu. Utska. Kawan. Kenaon? Geus Reski urang Melayu. Yuk. Yuk, Kak. Mohon. Pamirsa, balik di liputan Warta 2. Ngadeukeutan sasi saum, harga kabutuhan pangan teh naraik. Hal ieu dipaparkeun ku Pupuhu Umum Ikatan Padagang Abdullah Mansuri. Numutkeun Abdullah Mansuri, sababaraha bahan pangan anu hargana ngaroket nyaeta cabe, daging, bawang bodas, nepi ka minyak. Sedengkeun Sekjen Dewan Pimpinan Pusat IKPI Reynaldi Sarijoan nyebatkeun harga pangan sok ngalaman kanaekan sameme sasi Ramadan. Tapi naikna harga pangan ayeuna teu wajar sabab naikna harga pangan teh ti 30 dinten sateuacan sasi Ramadan. Kukituna, loba padagang anu waas sabab ngaronjatna harga bahan pangan teh pikeun ngadampak kana omset penghasilanana. Langkung jentrena, ayeuna urang tos kahubung sareng reporter Cantika. Rizka tos masihan waktosna kanggo abdi. Ayeuna abdi tos sareng Bapak Edi salaku pedagang bahan pangan di warung sembako ieu. Wilujeng enjing Pak. Ya. Ieu sareng Bapak sahana mina? Bapak Edi. Ningali kana kondisi deket sasi bulan Ramadan, harga bahan pangan teh
sok ngaronjat. Upami di warung Bapak, sabaraha harga normal sareng harga naikna bahan pangan teh? Produk apa dulu? Kalau minyak siga gitu Pak? Minyak mah kebetulan lagi susah, jadi nggak ngadain dulu. Oh, namun beras Beras mah normal. normal. Namun sayur-sayuran Sayur-sayuran masih normal sekarang. kan numutkeun kitu Pak. Naikna harga ieu teh disebabkan tina seller atau tina produksina anu memang teu aya pasokan atau kumaha Pak? Nggak tahu sih kalau gitu, mungkin ya peminatnya aja agak banyak tapi barangnya sedikit, jadi kan melonjak harganya kayak gitu. Kumaha respon tinu meser anu ningal naikna harga bahan pangan ieu Pak? Ya kalau orang mampu sih biasa aja, tapi kalau orang yang ekonominya agak menengah ya agak kaget juga. Kumaha harapan Bapak ka pemerintah dina kondisi naikna bahan pangan ieu? Ya mudah-mudahan ya pemerintah bisa turun tangan, bisa ngasih solusi yang terbaik gitu aja. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Hatur nuhun. Abdi uihkeun deui ka studio. Hatur nuhun Cantika kana informasinana. Mugia pemerintah terus mantau kana harga pangan pikeun stabil. Jadi masyarakat teh teu hese dina minuhan kabutuhan sapopoe. Ulah ka mana-mana, Warta 2 bakal balik deui saatos pariwara berikut ieu. Arurang gesan wae nya. Kunaon? Anjeun resepna beng-beng langsung. Ngan pun Bapak resepna beng-beng tiis. Berikut mangrupakeun detik-detik ngagerebek salah sahiji gembong narkoba anu aya di Bandung. Dina penggerebekanana henteu nimbulkeun korban jiwa. Berikut ieu cuplikanana. Wilujeng enjing abdina dia 2 selama sarit tos aya di lokasi kejadian bade ngawawancara Aibtu Alfi di Kapolsek Panyelekan ngeunaan di gerebekna salah sahiji gembong narkoba di Panyelekan. Mangga Bapak Alfi, dina penggerebekan ieu sabaraha urang anu diamankeun? Aya 2 orang anu inisialna PA jeung II. Barang naon wae anu disita tina penggerebekan ieu? Barangna nyaeta aya sabu 80 gram nu dimanggihan di tempat kejadian. Kumaha antukna ieu gembong narkoba tiasa dipikanyaho ku pihak polisi? Dumasar kana kejadian, kasaksian wargi satempat ngeunaan eta jelema teh sok kadinya wae. Padahal mah eta imah teh kosong. Tetela eta teh keur nyelundupkeun barang ilegal. Numutkeun Bapak gembong narkoba ieu aya deui teu cabang-cabangna? Jiga nama aya di keneh anu ditelusur ku pihak kepolisian. Gembong jiga kieu mah moal mungkin di tempat hungkul. Pasti aya sindikat lainna. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Hatur nuhun, abdi uihkeun deui ka studio. Warta tadi sakaligus nutup acara liputan Warta 2 dinten ieu. Mugi miboga mangpaat pikeun urang sadaya. Abdi Rizka Septiani Sareng Abdi Irfan Imanuddin pamit undur diri. Hatur nuhun, wilujeng enjing.